Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mufradul jamidu farihun wa in yustaqu wa dzudomirin mustaqim. Wal mufradul jamidu sareng ari khobar mufrad anu jamid arigun ya arigun eta anu kosong tina domir anu rujuk kana mubtada. Farihun eta anu kosong tina domir anu mubtada. Wa in yustaq sareng lamun di mustaq ia mufrad fahuwa maka ari khobar mufrad mustaq fahuwa maka ari khobar mufrad mustaq zu domirin eta anu ngabogaan domir mustaqim anu narima kasim pendomir. Wa in yustaq sareng lamun di mustaq ia mufrad fahuwa maka ari khobar mufrad mustaq zu domirin eta anu ngabogaan domir mustaqim anu narima kasim pendomir. Qauluhu wal mufradul jamidu farikun wa in hartosna saparantosna beres hartosna saparantosna beres atau saparantosna terang kana nungaran khobar jumlah hartosna saparantosna terang kana nungarana khobar jumlah maka dina ieu bab Ibnu Malik bade ngajelaskeun kana khobar mufrad. Maka dina ieu bab Ibnu Malik bade ngajelaskeun kana khobar mufrad. Entas Ari khobar mufrad eta kabagi dua bagian. Ari khobar mufrad eta terbagi kana dua bagian. Hiji khobar mufrad anu jamid. Hiji khobar mufrad anu jamid. Kedua khobar mufrad mustaq. Hiji khobar mufrad jamid, kaduana khobar mufrad mustaq. Titik. Ari nungaran khobar mufrad jamid teh ari nungaran khobar mufrad jamid teh
wal jamidu parikun ya. Ari nu ngaran khobar mufrad jamid teh tos nyaeta kalimah anu dijadikeun khobarna nyaeta kalimah anu dijadikeun khobarna teh tos lain jumlah nyaeta kalimah anu dijadikeun khobarna teh lain jumlah tos bari henteu aya mustaq minhuna bari henteu aya mustaq minhuna das tah ieu khobar mufrad jamid tah ieu khobar mufrad jamid tah ieu khobar mufrad jamid das tah ieu khobar mufrad jamid teu kudu ngayakeun domir teu kudu ngayakeun domir tos anu rujuk kana mubtada'na anu rujuk kana mubtada'na contohna saperti haza asadu contohna saperti haza asadu guys contohna seperti lafal haza asadun tah ieu lafad asad teh dijadikeun khobar tina lafaz haza dijadikeun khobar tina lafad haza nyaeta isim mufrad anu jamid nyaeta isim mufrad anu jamid tos anu henteu aya mustaq minhuna tegasna tos ieu lafad asadun teh lain meunang mustaq tina masdar lain meunang mustaq tina masdar das atawa contoh lafaz zaidun akhuka titik sedengkeun ari nu ngaran khobar mufrad mustaqna sedengkeun ari nu ngaran khobar mufrad mustaqna nyaeta kalimah anu dijadikeun khobarna nyaeta kalimah anu dijadikeun khobarna isim anu mufrad bari meunang mustaq bari meunang mustaq tegasna meunang nyitak tina masdarna
Das, contohnya seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, terus sifat musyabbahat sareng af'al tafdil. Sifat musyabbahat sareng af'al tafdil. Das, tah ieu anu opat rupa teh, tah ieu anu opat rupa teh, lamun kur dijadikeun khobar, tah ieu anu opat rupa teh lamun keur dijadikeun khobar kudu nyimpen kana domir, kudu nyimpen kana domir, das anu rujuk kana mubtada'na, anu rujuk kana mubtada'na, das anu rujuk kana mubtada'na, das lamun henteu ngaropakeun kana isim zahir, lamun henteu ngaropakeun kana isim zahir. Contohna seperti Zaidun qaimun. Contohna seperti Zaidun qaimun. Zaidun ari ki Zaid qaimun eta anu nangtung. Eta qaimun disebutna khobarna khobar mustaq. Sareng contoh Zaidun madrubun. Contohnya seperti kumaha? Sareng contoh Zaidun madrubun. Zaidun ari ki Zaid, madrubun eta anu ditunjuk. Sareng contoh Zaidun hasanun. Sareng contoh Zaidun hasanun atau Zaidun ahsanu. Ya sareng Zaidun ahsanu. Titik mafhumna, mafhumna lamun ieu khobar mufrad mustaq, mafhumna lamun ieu khobar mufrad mustaq ngaropakeun kana isim zahir. Mafhumna lamun ieu khobar mufrad mustaq ngaropakeun kana isim zahir, das maka teu kudu ngayakeun domir, maka teu kudu ngayakeun domir anu rujuk kana mubtada'na, anu rujuk kana mubtada'na. Das contohna seperti Zaidun qaimun gulamahu.
Tah ieu anu opat rupa. Tah ieu anu opat rupa disebutna khobar mufrad mustaq anu berjalan saperti berjalana fiilna bae. Anu berjalan saperti berjalana fiilna bae. Jadi sanajan ieu kalimah anu dijadikeun khobar teh di samping mufrad bari meunang mustaq tina masdar. Bari meunang mustaq tina masdar. Lamun itu berjalan seperti berjalan fi'ilna, lamun itu berjalan seperti berjalan fi'ilna, maka etamah teu kudu ngayakeun domir, maka etamah teu kudu ngayakeun domir anu rujuk kana mubtada'na. Seperti seperti anu dijadikeun khobarna teh isim alat. Seperti anu dijadikeun khobarna teh isim alat. Contohna seperti tingali tadina Ibnu Aqilna. Hadza miftahun. Contohna seperti hadza miftahun. Atawa isim zaman sareng isim makan, atawa isim zaman sareng isim makan, atawa isim zaman sareng isim makan, anu akur sareng wazan maf'alun. Anu akur sareng wazan maf'alun. Contohna seperti tingali dina dina Ibnu Aqilna. Hadza marma Zaidin. Kata marma lah. Lu setimbang jeung wajan tadi naon? Maf'alun. Tos gerak bareng nazamkeun. Wal muqadu jami'u fa'ilun wa'in yusaqqa